Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang di sareng simkuring gina Apriliana ti kelas 11 siji. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta banjir di belah endah. Sababaraha minggu ka tukang daerah belah endah Kabupaten Bandung kakeunaan kurupi musibah. Salah sahijina budalna cai wahangan ti Citarum. Dumasarkan data nu aya kurang leuwih ti 1.530 genep imah katut wangunan sakola jeung pamerintahan kakeembut cai wahangan Citarum. Penyebab modalna cai wahangan Citarum teh sabab gedena cai hujan jeung lobana ruruntahan anu ngahalangan kocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngeumbang. Pemerintah daerah geus ngadatangkeun korban jiwa ka sababaraha tempat. Dumasarkan hasil laporan ti warga masyarakat anu ngalangkeun saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat abdi ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangan ka warga anu kakeunaan banjir. Sakitu wae warta anu tasimkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.